Nulikeun video anu kamari Sabab daging si rempona dimarinasi heula. Ayeuna mah urang migawe nu lain heula besti. Karpet kehidupan geus disingkirkeun. Ayeuna mah urang sesapuh heula besti ku sabab ngararas-ngararebol kieu. Beres sasapuna ayeuna mah urang neangan bungkus kulit anu geus bararau jigong. Heuh nyaeta rek diseusehan. Anya kitu nyeuseuhna nungguan heula loba. Tara unggal poe nyeuseuh haroream. Tuh kot sing sarampai kitu besti geus hayangeun diseusehan. Baju seuseun kuat nyararocok kieu besti abong kena bocil. Nyaeta ti tadi gantung-gantung urut make teh ieu mah kalah di gebru di mana wae alabatan liang cocopet kat nyara rocok geus besti ayeuna mah urang gilingkeun heula lala kot menang loba kieu besti bungkus kulit anu barau jigongna sok-soknya ayeuna mah urang marandi heula sing bararesi bae nya lieur oge arembung teuing atuh da nyeuseuh make leungeun mah sok we nya dina mesin kecuali baju-baju anu bodas atau baju gawe bapak budak anu make leungeun mah nyeuseuhna kusabab tanggal kudu disikatan da diseuseut dina mesin mah sok tara bersih muter nage kot teu sinkron kitu besti sigana mah berat teuing ieu teh loba ting bajuna besti halah kembailah pusing mikiran lagi besti tuluy ayeuna mah urang nyieun heula sambalna ieu teh rek nyieun sambal bawang tapi si cengek jeung babaturanna teh erek dikulub heula ari bahan-bahan keur nyambeleuna mah kitu we besti seperti biasa kala besti urang kumbah heula nya ngarah higini tapi kala besti ieu teh erek nyokot heula MBG budak lebar atuh da teu dicokot mah ngeunah sanguna singkat carita tugas balik deui nyokot MBG nage menuna ge ayam geprek semangka tomat geus besti ayeuna mah urang ka dapur heula urang ngulupkeun heula cengekna keur nyieun sambal bawang teh tuluy we urang ngahaneutkeun heula lauk ieu aya 2 deui besti lebar atuh da besti dipiceunan tuangeun teh selama masih bisa dituang mah urang haneutkeun heula we besti kecuali geus beda rasa atau haseum kakara we dipiceun tuluy urang ngagoreng daging si rembo anu geus dimarinasi tadi sajam dina barangkas katuangan hanya kali teh besti daging si rembona henteu pahana kabeh tapi aya jangjangan saware tapi kembailah besti aya jangjangan oge ngarah bisa hiber besti kusabab sambelna geus asak ayeuna mah urang renos heula besti wah bakal mirasa we ieu mah tuang teh besti di renos kieu teh tuluy digorengkeun